Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun host abdi Depa Hidayah salaku host sareng rerencangan abdi aya Helena Maulida, aya Cika Laura, sareng Caira Alia Mukpita salaku narasumber dina kagiatan wawancara dinten ieu. Urang langsung wae kana topik pembahasan ngeunaan bahasa Sunda. Kusabab salah sahiji narasumber di dieu teh sanes orang Sunda asli. Jadi Caira saleresna Caira teh tiasan teu ngagunakeun bahasa Sunda. Sakedik tiasa. Emangna Caira teh asalna ti mana? Asal abdi teh ti Jakarta. Tos sabaraha taun netep di Sunda teh? Atos 6 tahun. Nah, kitu cenah. Upami tina Helen sareng Cikana, kumaha carana ngagaul sareng Caira? Tuh kan. Tenang guys. Ini teh rada batuknya, zaman-zaman batuk. Upami abdi ngagaul sareng Caira teh ngagunakeun bahasa Indonesia. Upami abdi mah ngagaul sareng Caira teh sakedik ngajarkeun Caira. Ngajarkeun Caira nyarios bahasa Sunda. Nah, gitu cenah saur Helen sareng Cika mah upami tina carana sorangan, kumaha carana ngagaul sareng Cika sareng Helen teh? Apakah biasa wae atau justru rada dipaksakeun? Ya tergantung. Biasa aja tuh. Tuh kan, pakai bahasa Indonesia deui. Tapi teu naon guys, kan masih tahap diajar. Tah, mungkin sakitu wae tina kegiatan wawancara dinten ieu. Hatur nuhun kanggo sadayana anu tos ngaregepkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.